hiji kota aya hiji sakola anu akreditasina alus pisan, anu dipimpin ku kepala sakola nu ngaranna Batara Guru. Jeung nu boga yayasanna nyaeta Ambu. Hiji poe aya guru anyar anu pindahan ti Desa Nungsa. Jeung budakna oge anu jadi salah sahiji murid di sakola eta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Dewi Naranda di Desa Nungsa. Abdi di dieu janten guru basa Sunda anyar ngagentosan guru nu sakaacana. Nyuhunkeun pantosanna kanggo kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi Bu, Bu Mina di mana gelis? Desa Nungsa. Sanes bumi anu di lembur neng. Ayeuna teh tinggalna di mana ayeuna? Cingiseut. Cingiseut? Oh, suatu ayeuna mah mangga cari. Dewi Sri, abdi Dewi Riri. Anjeun Neng, kadi sakedap Umi bade ngarios. Janten kieu Neng, Umi teh bade ngajak Neng pindah ka kota Bandung. Nah, aku dipindah Umi. Nya Umi teh dipindah tugaskeun ka kota Bandung. Janten Neng teh kudu ngiring ka ditu. Iraha pindahna? Enjing Neng. Halah mending ngadadak. Muhun matak ke. Ayeuna teh dibere nyawa teh ame bisa siap-siap heula. Soal Neng sakola mah Umi tos nyarios ka kepala sekolah. Janten Neng tinggal siap-siap we enjing mah. Muhun Umi. Nyata satu Umi bade ngebeberes heula. Sok atuh kada anu tinggalin Neng. Nya. Assalamualaikum Barudak. Waalaikumsalam. Barudak tepangkeun wasta Ibu Dewi Naranda. Barudak sadayana tiasa nyebat Ibu Dewi. Tah ayeuna Ibu bade ngagentosan guru basa Sunda sakaacana. Ayeuna langsung diajar we nya. Bade ngapaduhan salapan kopi spesial. Ayeuna saha tiasa nyebatkeun jenis-jenis kopi. Abi mangga kapayun. Nescafe kapalaki. Barudak, ayeuna kerjakeun nya kanca 100 salapan. Dikempelkeunna mingguan payun. Engke kanggo tiket ulangan harian mingguan payun nya. Dewi Sri atos kerja kena Atos. penyatos satu ai lembar nu kadua kumaha jadi ieu tes kali di Dewi Sri Dewi Sri tugas nu tadi geus can Atos terus beres. yuk kerjakeun urang di Dewa Antanya kerjakeun ya awas Ti mulai eta Dewi Sri ngarasa aneh. Dewi Sri ngarasa babaturanna sangeunahna ka Dewi Sri. isuk jadi tuh ngumpul ya jadi atuh ngurek di mana oh kayak siap ajak mulai nah
Isukna poe di mana Dewi Naranda keur mariksa tugas-tugas barudak. Santi sareng Dewa Arta cek kapayun sakedah. Ayeuna aku cadi heula we. Aya tulisan anak Santi. Asa beda da, Bu? Ya asa beda, Bu. Tinggal heula dulu rasa. Geus lah. Bu, isa jelas. Santi. Ya Allah. Yang geus saya. Teu sopan pisan dina teh. Ada duaan. Aturkeun ibu ka lapangan dulu. Ayeuna. Ngala-ngala. Itu Dewi Sri. Sri, mana teh tong soal-soalan di jero kelas teh. Aing geuleuh ningalina. Punten da abi mah satur maos kitu. Awas ya aing. Awas mun misalkan aing ningali maneh aktif di kelas nya. Awas. Awas ya. Di saprak kejadian eta, Dewi Sri jadi murung. Di kelas, manehanana tara maju ka hareup deui. Tiap dititah ku guru, pasti alasanna teu ngarti. Contohna kieu nya. Sok ayeuna 2 kali 3 teh sabaraha? Ayeuna terang teu? Teu ayeuna terang ieu teh. Cik, Sri biasana terang. Sok sabaraha 2 kali 3 teh? Sri 2 kali 3 sabaraha? Terang teu? Teu pun teu terang abdi ge. Teu terang. Kunaon Sri? Biasana terang aktif. Dewi Sri di kelas jadi murung wae. Biasana aktif di kelas, tapi gara-gara Dewi Santi jeung babaturana ngomong gitu, Dewi Sri jadi teka rasa. Satahun Dewi Naranda ngajabat jadi wakil kepala sekolah. Satahun ka tukang nu kumanehanana dirasa asa beuki loba deui masalah di sakola. Nu sok jadi domba hideungna teh manehna wae. Saatos beres salat, Dewi Naranda boga niatan rek ngabejaan Dewi Sri. Pas di tengah bumi, Neng, Umi bade nyarios. Neng, sudah nanti Umi bade ngundurkeun diri, enjing langsung ke sekolah. Nanti duduk keluar ini. Neng, karena naon sih Umi ngan capek nurut. Tapi Umi teh terang, Umi teh di sekolah teh sok dibully ku rencana ini. Umi teh bisa mantep. ya Maksudnya arurang Umi hidup di kampung, biasa lah teu gaduh nanaon oge, nu penting mah hidup damai, nentrem, teu gaduh masalahnya. isukana Dewi Naranda nyen surat ngundurkeun diri. Yen manehna dek ngundurkeun diri ti jabatan wakil kepala sekolah.
Sangga suratna beres, manehana langsung bikin surat ka kepala sekolah. Iya bu, abi pada ngundurkan diri we di sekolah ieu. Capek abi mah, pada meser truk we. Mundurkan diri. Sanggeus kitu, Dewi Naranda ngadatangan ka murid-muridna. Ku maksud manehna dek pamitan. Tidinya manehanana ngajar heula sakedeung. Pas Nyatos barudak, ibu ti payungnya pada ngajar di kelas lain. Ibu. Hadir barudak, hadir. Hadir barudak. Papuntennya. sanggeus pamitan, Dewi Naranda indit rek balik. Tapi dicegat ku muridna. Ibu. Ya enak aja. Ya ya kadot, ti abi sareng rencana sakelas, ngatur nuhun atus ibu ngajar abi sareng rencana sakelas. Aduh, tekedah atuh ya. Nuhunnya. Sing getosannya. Abi teh heula nya, Bu. Nuhunnya. Nya. Alhamdulillah. Nah, jam sakieu. Astagfirullah, Ibu. Ibu. Ibu jalan ya. Karena ini, Bu. Halo, Ri. Tadi ya orang di lobi. Ada main, aku tadi ya. Anti ya lu. Ayo aku mau bantuan. Ayo angkat. Sanggeus kitu, gancang kumanehana dibawa ke ruang UKS. Berita eta teu lila kasebar, nepi ka akhirna berita eta tepi ka ceulina Dewi Sri. Tolong bu, ibu. Enak. Emang. Ya, halo. Ya tuh abi badan yang nganela Dewi Sri. Sri. Iya, kau kan. Ayo nang. Mama, ini tidinya Umi. Singkat cerita, maranehana ulangan ngadadak. Alis. Sekarang Sweety dari sini. Mata kenapa bosan pinter?
Tunggu ane balik. Sri, Sri kenapa Sri? Kau cari tak hati. Begini capek nih. Nah aku udah habis banget dibully. Tunggu Sri, tunggu Sri. Ayo. Heh Sri, mana dek kapal tuh arulan dulu ke mana? Mata kan mana tuh tong sok soan di kelas, tong sok pintar, tong sok dipikar ku guru. Ngerti tuh? Mamprang sih jadi mata. Ya ampun cantik, abdi nu salah. Sok, gus, tong ampun lah, cekan ngena. Cekan ngena. Cik, kalau udah sisri di bulu wae, makanya kesediaan kita kan berkurang. Kemana? Lagi ke ruang guru. Oh sekantornya tuh HP ibu di ruang guru penyandakannya. Monggo Bu. Dewi Sri anu boga sifat sabar, tara dan nyaman, nu bager ka saha wae, boh ka jelema nu bager ka manehna, boh ka jelema nu ngewa ka manehna. Jadi dipikaresep ku batur. Eta nu nyieun Dewa Yanti Sirip. Dewa Anta nu nempo kajadian eta sabenerna boga rasa karunya ka Dewi Sri, tapi manehna teu bisa ngalakukeun nanaon. Ku sabab kitu akhirna aya nama Dewa Anta jarang ngaganggu Dewi Sri. Tidina aya hal nu teu kadu. Mana sih tadi sekolah tadi luar mana hayang naon abi nuhunkeun hapunten karena bisa ngabulin ya da kumani da lain hoyong abi tapi da kumani da bikin suara ku ambu emang sih di rumah juga abi mah biasa dihapunten tapi bade jujur sebenarnya abi teh gak ngerasa abi teh bogoh ka Dewi kumaha ditampi teu nyatos ayu teu tiasa mah teu nanaon serius ditampi It's like start a fire.
ibu bade narios, abi bade minta restu naon, abi bade nikah sareng Dewi Sri. Naon ngomos yang Dewi Sri entah ibu mah teresep itu ngarestuan pokoknya nah gitu entah pokoknya ibu mah teresep anta nikah jeung Dewi Sri entong tadi restuan apa ibu mah nah bisa gitu namun anta nikah jeung Dewi Sri si Dewi Sri mau ambu pokoknya ambu mah teresep namun anta jeung Dewi Sri nikah Dewi Sri bisa cilaka ibu mah mama tahu merenya mau Ambu mah yang nikah dengan Dewi Sri. anta sebenarnya nomaihan hindungan Dewi Sri teh saha Nya kan mana yang rasa kereta merah racun ka itu Dewi Sri. You gave me the letter. I guess it was July. si anta mah pasti badegong mah pasti haras batok kudu dikerjaan ya kudu ngikip halo Dewayanto kadieu cik urang ngobrol heula sakedap nya sok ya mangga naon bu nah cerita lagi dia adik teh minta bantosan gitu si anta gerah yang nikah jeung si Dewi Sri Dewi teh resep ya pokoknya yang tongna tugasna kudu ngacalakakeun si Dewi Sri lah sabisana dek di pernikahan dek di naonna pokoknya memang resep ninggal si Dewi Sri pokoknya kudu calaka bisa kan bisa Aduh lapar Oh Dewi Sri lapar. Kayaknya bicandakeun heula. Anto, pangcandakeun mamun. Siap. Ieu nyanakeun. Nuhun nya. Nya sami. Nanya liar. Kunaon? You gave me the letter. I guess it was July. You said we'll be better, but I don't know why. I should be so lonely when I close my eyes. Imagine Halo Pak, Abi bade ngalaporkeun ibu Abi atos ngabunuh istri Abi. Semoga eta nya Pak, kasusnya digancangkeun. Nuhun Pak. Ih, sedayana gara-gara ibu.
Nah jadi nyalakan ibu. Gara-gara si Anta tak bapak. Gara-gara si Anta ibu budak teh doraka ka indung. Pak tuh pak. Lepaskan Abi. Dewi Sri naha ninggalkan Abi saat acan ge sapoe kita nikah naha ninggalkan Abi. Awas soal sia, awas we misalkan aing yang mana aktif nih Aku mau wawancara. Ini hari keberapa syuting? hari ke-5. Hamin berapa dikumpulin maksudnya? Hamin 7, enggak deh, Hamin 3. Hamin 3. 3 gila. Sekarang jam berapa? Jam sampai Setengah mati. 5. Punten da abi mah sateku maos gitu. Awas soal lima-limanya. Gus mulai ti ayeuna maneh tong sok aktif deui. Awas soal sia, awas we misalkan aing yang mana aktif deui. Karena harus kayak kelihatan natural. Si ini mah kayak gembel. Ya Allah. Lu tahu muncrat ya? Enggak itu bisa. Game ke situ ayo ke atas nih. Cik, karunya sisi di wae. Mau kamu. Abi nikahkeun Dewi Sri jeung Dewa Anta sareng saperangkat. Capek mau pulang? Coba bilang ungkapin perasaan ke bapak. Bapak aku tuh capek. Capek Aku pulang tuh sekolah. Pelajaran Mau banyak. pulang. Bukan cuma bapak doang. Kamu gimana perasaannya syuting pulang sekolah? Pak, rumah Abi teh di luar. Abi pulang jadi jam 9 malam wae. Ya macet, Bandung macet. Ayo mati. Itu mana nenek? Aku asuh ke Indonesia. Tahu aja kok di video. Ini semua gara-gara ini. Gara-gara si Anta tak bapak. Gara-gara si Anta ibu budak teh doraka ka indung. Patuh pak. Lepaskan Abi.